ya di gudang nggak jual kasahanya yo menang beli di si Dodi teh keluarin aya kene loba kene oh jual bae kasih naik kuenya kasih naik pan meh nama loba ya siga nama tangkulak jauh loba siga nama Rongsok nandai ya bu boga emek tuh bu jauh ke naon bu boga tuh di kanan batur doang ayeuna terus naon bu jauh asem. nah eta bu kos itu bagus endah kos gitu endah aya bu di mana bu Ala dijualin ditutup. di mana di Kambon atuh teu bisa beneran nak Ya tuh bisa nun bisa bae nun bisa. Itu amat bu atuh ala bu aja cenah ibun bu katak tuh oh enggak atuh jual moal lain jual bu ayeuna mah naon bae mata pulakna kotok cau rongsok ya arti bu jadi masalah ieu mah anting putus anting putus kalung putus giwang potong Aya ge saraki putih. alah pusing eta mah bu aya kitu seragam mah yuk kemana ya kira-kiranya kira-kira aya bu Aya di imah. atuh ayo bu Tewa kan itu. tewa atuh bisa pajak maling pula bu Wah, kita. ayo punya atuh nuhun punya pamit bu assalamualaikum Salam. no kumaha ya dak atuh tahu aing geus kaburu-buru ki aing keluar ku aing dijual ku aing ai tangkulak si obik ka mana ieu tangkulak lieur haram ada foto koba ka mana ieu jelema haram aja ieu ka mana ieu jelema coba ka ini telepon sugan be nyambung ka mana sugan be aya telepon ya hirup aya wih tangkorak bolon di bae jelema lieur angkatlah halo naon halo siapa dekat dia mau abik siapa di mana naon aing bawa cau yo jeung anak kotok anak kejual geus gablok duit aing siapa dekat dia moal puguy ge loba ya nek ngajual ka didinya sugan loba cau urang di kebon can dituar ya 5 turu ya oh di mana aya nak oke geus kapos ke urang siang ngalirkeun aing ba ngagetkeun aing aing naon astagfirullahaladzim ja beungeut bae awak aya di dieu ya aduh nek naon bos nelponan bae ti tadi atuh pan aing nanya ka sia ge pan aing boga barang boga cau coba ya pengjualkan cau ya loba tuh nu kuring jauh di kebon tinggal nuar deh gawe naon ja aing ngobade aing cau kotok coba ayo nek dibawa ka mana deh coba aing sugan si aya lowongan nek jual ka mana gitu coba cau aing jualkeun atuh sia ge coba cau aing bawa cau aing mah kotok lah kana naon aing boga ninit mandek moal titit naon titit ieu meureun nu leutik ai sia goblok titit lu barang sia goblok ini ninit anak kotok lain titit barang sia meureun aduh setan bulak lieur mah emang lagi ini nit aing manawarkeun ka ninit kotok coba di aing coba hayu ka ditu ka pasar coba sugan belo di sia oh bohoan tadi salah denge sugan teh titit goreng anak kotok beureun ujung geus kumaha ya urang nek nong kotok apa nong anak embe ieu cenah coba ieu jualan selalu bercerita sudah berangkat ke kebun aing geus aya itu aing sedang aing ka mana budak woi sia manggis na lain siya manggis na lain pan siya mah itu gan ai geus ka dieu
Pira aku mang. Senang aku budak lagi disebut jamal tuh kian meren. Aduh nyawa nyawa. Ayo lah palingnya nunggu Nyawa lah. Hei. Punten teh ya numpang lewatnya. Aduh, aing non sia. Cok buruk, cok kulit kolot can kocek aja nih jual gue sia. Kos batu sia ditipu. Aing tuh bisa ditipu. Aing dia dulu aing tuh disaung ubah. Mana coba ayo loba mah disaung. Tuh, yo lo, dia tahu. Mana? Abah ada kecoa aing tuh. Yo lo. Ya bener ya cau nama ieu nya. Kalau lot kieu. Ah enggak saya lah. Aku mau orang nong deh. Ayo non. Bonteng. Tah, bonteng aing sejual kasia. Ah, Mang. Anu bener be eta bonteng kembangan kene hendak dijual ka kuring. Emang kuring dek meuli dauna. Otak sia di hulu apa di dengkul? Nyaho iya bonteng kembangan kene. Atuh aslinya mah di ditu anu geus kembangan. Geus aja. Aku mamang mah kebiasaan ya keur ye kamari ge ngajual cau ka kuring. Lain mah cau apu, cau kulutuk dijual. Aduh. Deui ya nya. Kebon geus. Yeung geus. Aduh, mana duit deui. Misi. Udah kayak misi. Tapi nih kos kieu bonteng aing nu asli nama. Jahonya baragusnya. Wih, mantap benar. Baragus jasa ieu bonteng. Yuk nek diborongkeun sabaraha nu kieu? Kabeh nek diborongkeun. Atuh kumaha sia eta mah? Kumaha atuh pan kabeh ge hanya hargana. Kuring ge. Pan aing mah didinya cocok, aing cocok. Kumaha ieu lemen kabeh 5 juta dibayar ku kuring kabeh. Jadi, Oke, siap. Jadi. Tak isuk diala ku kuring. oke. Siap. Oh, awas. Adil heula. Wak adil. Pan duit teh cenah aya. Aku maksudna isuk sakalian duitna. Teh bisa. Bisin cara batur sia ditipu. Aing mung katipu. Buku kamari jadi DP-an kuring nu katipu meuli cau buru kanyana. Adaw, cowok buruk. Idiu. Cowok buruk. Mantap. Iya memang. Deh, pahit ge. Usia. Pahit. Lah, bonteng pahit ge. Iki amisnya. Lah, coba kuring nek ngajajal bener lemen amis mah. Heuh amisnya. Kubisaan barangan-barangan ngunah sama dia. Heuh amis ya. Ini kumaha? Jadi dok kira-kira. Jadi geus ngobrolna di saung bae hayu. Bari ngobrolkeun janda pirang. Ayo. Oh, iya urangnya. Masuk pekat di ieu. Aduh aing. Aing. Meuli isuk malah. Ka parung. Punten Mang, punten. Naon salah nuleukeun bae sia. Jarekel ki aing. Astagfirullahaladzim. Aku jelema stres ini. Masyaallah. Aing mah ni is ke aya be jelema edan lewat masyaallah. Oh, aruy kieu. Terus kira ngararaji ka ditu. Ngobong. Mang, eta anak mamang kabeh nu ngararaji.
Anak aing mah hiji ya, aya ya, nu leutik. Oh, sugan teh itu gitu budak. Nyapura ragi tuh budak ngararagi. Oh, kana bae antep. Enak kemana? Tadi itu tadi kamu solang. Oh, geus setep lah ngaradi. Kiai. Jaya cauna yang sasak ya. Tapi cowok aing tah kajenting sa. Daripada dijual ka batur murah meriah, mending kau yang diasakeun tah, diasakeun. Idih, ujah nya pinter. Coba gerakan musia dia. Oh, mang lah, kuring dek baliknya ja eta mah bonteng mah geus deal ya nya. Coba jaga cauna ngeunah teh. Pelam le. Yo, amis ya, amis kalau Ada kolotnya eta. rasana kos janda pirang gitu. Pamit. Nah, baik lah. Barang gratis bae. Jauh diasakeun sepuluhkeun ku aing di mabur ke pametan itu ka aing itu. Salam bener lah mungkin tangan ka aing. Ima eueuh jeung mah. Biasa tang pulang. Liur. Pokoknya mah liur. Oi. Ikut campur bae aing ngomong sorangan sih ikut campur. Terus. Amin eta ngirim ka Jakarta ngirim daun. Jangan ngirim ka satu sayur. Bos ya. Cager bos. Sangat Oh, ayo segala aya ibu bos enak pokoknya. Bos, ya, proyek ya, bisnis urang ya. Kebun bonteng ya 2 hektar, hargana 5 juta. Kamari bae urusan usaha jan beres. Terus main tadi bae ayeuna jeung bonteng, jeung main modal jeung bonteng 5 juta. Gawe tak ngirim cawan nu sakola desa teh apik. Tanya bos, cau mah keur dipeuyem kurang can asa. Naon nu dipeuyeum pik duitna? Bos, terpercaya bae ka kuring, tenang, cau mah aya arah rasa keke. Anggeus pik, butuhna bara duit sia. Lamun teu bener sia urusan aja yang polisi. Bos siap. Ayeuna kitu mah, tenang. Urang balik heula lah ayeuna lah nya. Sase apa jaman itu amat asik kan. Anak buah kakak. Mandi di helanya tadi